warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Fitri Puspitasari, janten wartawan. Perkenalkan, nama abdi Syamsuri Ajahra, janten narasumber. Di dia abdi bakal wawancara Chelsea ngeunaan kana cita-cita anjeunna. Assalamualaikum Chelsea. Waalaikumsalam. Biasa abdi nyumpkeun waktusna sakedap, kita ngawawancara ngeunaan kana cita-cita anjeun. Biasa mangga. Naon cita-cita sareng impian anjeun? Ari cita-cita abdi mah nyaeta hoyong janten dokter. Mun tiasa terang, emang dimulailah parantos ngagaduhan cita-cita janten dokter teh? Abdi ngagaduhan cita-cita janten dokter waktu umur 8 tahun. Waktu abdi calik di kelas 4 SD. Kunaon anjeun langsung milih cita-cita anjeun jadi dokter dibandingkeun sareng sanesna? Sabab ari janten dokter mah tiasa tutulung habatur. Salian eta oge rada babadi neangan atas hehe. Saha nu masihan semangat atanapi motivasi kana cita-cita anjeun? Abdi sarangan sareng remata hoyong kolot oge sih. Kumaha tareka atawa usaha anu anjeun lakukeun sampan tiasa ngawujudkeun ngalakon tareka cita-cita teh? Tangtos abdi kedalam